A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur. Salawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda akhir zaman taya sanes habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam patut kapala keluargina para sahabatna para tabi'in wa atsba'u tabi'in turdugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena anu mana mudah-mudahan urang sadayana kin jaga di yaumil akhir sing nyengkeun syafaatul ummati mantena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Tatimmatun ari ieu hiji padungtungan. Minal kabairi qatlul insani nafsahu li qaulihi alaihi salatu wassalam man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhallidan fiha abada. Minal kabairi eta tetep tina sawarehna pirang-pirang dosa gede. Qatlul insani nafsahu ari maehan awak-awakan. Qatlul insani ari maehan insan nafsahu kana dirina itu si insan. Dina ieu saah tarusan bini nyandak tina kitab Is'adur Rafiq juz kadua Shahifah kahiji. Keterangan penerangan hukumna jalmi anu bunuh diri. Jalmi anu bunuh diri ieu kalebetkeun minal kabair. Artosna tina sawareh pirang-pirang dosa anu mana eta dosa kalebetkeun ageung pangkatna dalam kurung dosa agung. Pangandika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tarodda min jabalin faqatala nafsah. Sing saha jalmi anu mana eta jalmi ngamaksud kana bunuh diri. Bunuh diri nama rupa-rupa tata cara nama bade ngagantung bade ngajol tina tempat anu luhur. Dina ieu hadis mah min jabalin ti hiji gunung naik eta jalmi misal contona ka luhur gunung anu luhur tuluy terjun bebas ka handap. Maksadna faqatala nafsah rek bunuh diri. Maka saur Rasul fahuwa fi nari jahannam. Eta jalmi anu bunuh diri teh fi nari jahannama eta tetep dina neraka jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Maot kaayaan bunuh diri. Maka urusana bebas jeung manusia.
tapi aya nu teu bebas nalika kaayaan bunuh diri sapertos kitu. Jeung saha? Nyatana jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan maut nalika jalmi kaayaan sapertos bunuh diri kitu kaayaanana lain ngandung harti ngahirkeun masalah, tapi maut ku secara syariat bunuh diri eta jalmi maka awal tina pirang-pirang masalah. Nalika jalmi kaayaan mautna bunuh diri saur Rasul eta jalmi tempatna cicingna aya dina naraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Apakah bakal diangkat eta jalmi tina naraka jahanam? Wallahu a'lam. Saur Rasul yataradda fiha khalidan mukhallidan fiha abada. Ngandung harti eta jalmi saparantosna digebruskeun kana naraka jahanam eta jalmi saur Rasul khalidan mukhallidan fiha abada. Harti lempeng nama eta jalma teh langgeng dina naraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Janten hukumna nalika jalmi bunuh diri eta jalmi bakal dilebetkeun ka neraka jahanam, tur eta jalmi bakal langgeng di neraka jahanam. Mudah-mudahan sok sanaos alit aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan oge Allah ngaraksa ka urang sadayana, ngaraksa ka keluarga urang sadayana, ka rekan-rekan urang sadayana, ka sahib-sahib urang sadayana, anu mana diraksa ku Allah tina mautna suul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah mautna kaayaan husnul khotimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.